Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal kaluar. Nomor kedua lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh cenah kieu mending gesan bae ngaji. Teu harti bagus kieu. Atuh urang mengurangan sare hese jasa. Boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah mah atuh. Besok tudak tunjuk siap. Hese jasa. Aduh, bulan puasa Pak, bulan puasa lain ngurang hes lain nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka salat zuhur jeung salat asar ngarendeng. Dua, hese tah hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda Abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah malah mun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering. Gering disuntik geus Abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cenah. 2 poe teu dahar. Bisa kuat Abah mah eta. Tapi lamun jeung anak patuh kuat ditarutan ku anakna, ku rembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji uus, haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan Abah daharna doang. Aja ku ari katurutan ku Haji Maming. Garembul. Eta bisaan kolot eta. Masya Allah. Embung kaciri ku anak-anak acan. Lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda lamun keur loba jelema cemi. Habe hayang pajar tasawuf. Boh Haji Pendi tasawuf siapa dulu. Masya Allah. Giliran eueuh sasaha waduh. Ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula gidean teu sare. Nonton bola. Haji Jamal tah mah. Jadi budoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon yang nama bari zikir. Lah murid nerima, murid tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di exit kita murid. 2. Ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauhan. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nah naonan eta? Sok aja. Hanya sekedar memberikan telas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiranna pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah. Diusaha kenalkan ke Allah, di politik dikenalkan ke Allah, di ekonomi dikenalkan ke Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat,
zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente anu tadi teh saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah. Tebal teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. Dua nu biasa sare peuting genep jam coba ngan 2 jam bae ulah sajam 2 jam. Tilu nu biasa urang jaringan-jaringan putuskeun gua. Opat nu biasa obrol ku hari stop saminggu bae. Ujian anak kandeuleu beungeut lagi heran. Heran. Ieu makan dareuh meuti beuteung. Demek. Beh, ieu mah mun dikasolearkeun mah 12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eta